Bismillahirrahmanirrahim. Lawan Gus ya, lawan tentara Allah. Allah mah masya Allah, ndek nyieun huru hara babarieun, geus puguh banjir, geus puguh gempa, simet. Lawan Gus ya. Kamari ieu mah Haji Pendi lamun hujan simet loba diasupkeun ka botol digoreng. Teu jadi ilmu susah ti baheulapan tah mah. Kuari ku sia tah simet gorengan elos, mun teu malodar anak incu sia. Masya Allah, maha kawasa Allah. Kuari jadi orang di Indonesia banjir, Jawa Barat banjir, Jakarta banjir, Banten kunaon hajun urah ribut pamarentah. Iya kan urusan balai coba ti Gusti Allah. Lain hayu DPR pemerintah duduk bersama, yuk ulah silih tuduh. Nu banjir di Surabaya anu disalahkeun Anies. Heran aing mah. Nah, anu banjir di Bogor anu disalahkeun WH. Acak-acakan ieu nagara. Ieu kan ngundang azab deui kan ti Gusti Allah. Lain hayu pemerintah, DPR, kabeh, marilah kita sama-sama istighfar ulah silih salahkeun. Jadi maka deleuan jasa ku mata urang ku silih urang, silih salahkeunana. Mal beres-beres kajeng ku make nagara eta teh memancing adab deui. Mantap tambah deui ku Gusti Allah banjir deui. Mantap kulang amanat WH kalau ada panggilan ke DPR jangan hadir. Pak Ridwan kalau ada undangan ke DPR jangan hadir. Pak Anies jangan hadir. Alhamdulillah 3 gubernur anu hadir. Udah ulah geus mendingan urang-urang bae jeung rakyat lah. Ngabubungah ngaresep ka para mukminin dina ngalaksanakeun berjuang ngaluhurkeun agama Allah terutama perang. Ngajelaskeun fadilah perang sabada ngajelaskeun tingkah jelema nu taringgaleun ninggalkeun diri tina peperangan. Di dieu deuk nyaritakeun keutamaan perang. Cik Imam Syihab anjeun moal ningali ayat Sa-Qur'an nyaritakeun tentang perang, seperang leuwih bagus jeung leuwih pohara batan ayat ieu malaya. Loba ayat-ayat anu ngajak perang, nyaritakeun perang, nyiapkeun perang, hebat, bagus. Tetapi dibandingkeun jeung ayat ieu moal nanding. Iyalah ayat pang hebat-hebat, pang bagus-bagus, pang pohara-poharana tentang fadilah perang. Masya Allah. Ya istimewa. Orang mah diberi ayat mama nage ngabageun bae. Teu robah-robah. Ayat-ayat urang-urang. Percis fokus di daun talis asal goyang we murag ayat di awak kurang bener gitu ayat sini nyangkrung mah setik mantap ieu ayat pohara ieu mah ayat paling istimewa, ayat paling hebat pohara mengenai tentang fadilah jihad, fadilah perang. Berikut selain perang memperjuangkan agama. Masya Allah. Kangjeng Nabi teh keur di masjid bebarengan jeung para sahabat.
Didinya Kangjeng Nabi teh tungkul siga nu abotin pisan tuluy kesangan surti para sahabat teh pasti aya wahyu asal datang wahyu berat Kangjeng Nabi esa telila langsung cerah deui biasa deui saur Kangjeng para sahabat dieu teh malaikat Jibril nurunkeun ayat naon ya Rasulullah innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun langsung kehartikan ku sahabat matuh dia sahabat papalalinter jeung pemikiran anakan ke akhirat langsung breng sahabat fakabbaran nas fil masjid bareng betem Allahu akbar semangat juangna langsung katingali ya Allah ya Rabb bahkan aya salah seorang lalaki ti sahabat Ansor faqbala rajulun minal Ansor sanian tarafai ridaihi ala atiki udangnya na bari ngabenerkeun solendangna anu tatalida dek murag dilempengkeun deui ku nyana solendangna ditegepkeun deui kana tak-takna faqala cek eta sahabat ya Rasulullah unsilat hadil ayat apa diturunkeun di ayat cek Kangjeng Nabi gola na'am ayat naon ayat tu tadi innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannati yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun cek sahabat Ansor bay'un rabi'un perdagangan anu muadab moal aya rugina untung luar biasa la nakilu wala nastakilu moal kudu diengkekeun deui jeung kudu moal aya perhitungan dia siap iraha bae perang bejaan pula ambe sahabat ya Allah paingan sahabat cek Kangjeng Nabi ashabikan nujum bi ayyihim yaqtadaitum ittadait sahabat kaula lir persis seperti bintang gemerlapan di atas langit bi aihim iqtadaitum ka mana bae anjeun nuturkeun iqtadaitum anjeun menang pituduh ulah cangcaya mantak kunaon atuh eta Syiah mah anti Abu Bakar anti Umar anti Utsman hiji be Ali baca ashabi kan nujum bi aihim iqtadaitum iqtadaitum loba keneh pujian-pujian Kangjeng terhadap para sahabat urang masa kitu jauhna zaman urang ka Kangjeng Nabi ruteuna ge sakieu jauhna ka Mekah jeung ka Madinah tapi Masya Allah percaya jeung iman urang ka Kangjeng percaya aya Sidina Abu Bakar Siddiq sebagai khalifatul ula Umar sebagai khalifatul tsani Utsman khalifatul tsalits Ali khalifatul rabi'ah bae urang mah geus teu main perhitungan deui mantak imamun paek sorga kabeh wahara malah lain Abu Bakar itu bae Abu Bakar nu di sisi imah aing percaya ka sia teh Abu Bakar atuh emang atuh Abu Bakar orang teman calon tukang nipu ngaran bae Abu Bakar pagawean nyalo kadengeun ku nyana tuh ngaran-ngaran aing sarua jeung sahabat ye teh di akhirat ge aing dipanggil Abu Bakar aing nyolonong geus sorga doh kan keuntungan anak akur aing jeung sahabat bareng datang ka lawang sorga ke lain Abu Bakar iya meureun ieu mah coba bareng dipariksa si Abu Bakar calo kan jeung geus pokona mah geus datang ka dieu mah nya dibalikeun teu bisa cek malaikat Ridwan beungeutna kieu amat nu ka sorga mah karasep sih mah demek aduh ya Allah ya Rabb nah iyalah naon kana ayat anu nyaritakeun fadilah perang
Ya Allah. Sa-Qur'an ieu paling hebat. Ayat-ayat anu nita jihad, ayat-ayat yang instruksikeun perang, loba. Teu kudu dicaritakeun hiji-hijina lila, ngan nu paling hebat ieu. Ngabahasakeun lage Gusti Allah teh teu make bahasa tasreh. Tapi ngabahasakeun teh make majaz isti'arah tamtsiliyah. Wah. Nu teu mondok mah kacau. Bisa kurang dijieunkeun istarona teh kuari isti'arah tabaiyah bimana istabdalah hiji nu biasa. Nomor kaduana istarona bimana gobala isti'arah tabaiyah lantaran eta mah berjalan dina fiil wa in jarat pipilin aw fi harfi wa in jarat pipilin aw fi harfi tabayatan tapi tuh tabaiyah wa in jarat pipilin aw fi mustaqin fatabayatan tapi cek mama gentur babari betul ora Mama Syatibi ngarang isti'arah nasta'in geunah. Wa in jarat pipilina fi harfi mustaqin fatabaiyatan tapi atawa naik urang ka waladiah atuh sarua-sarua keneh. Asal geus bahasa kos kitu bae geus lain sambarangan berarti. Ieu kudu bebeneran ngaji sebab butuh korenah jeung alaqah. Warima urang nyaritakeun isyarat tamtsiliyah kehebatan ayat ieu teh cik coba urang rinci. Ieu teh ngabahasakeun innallaha sa'nya Gusti Allah ishtara eta meuli minal mu'minina ka para mukminin. Dibeli ku Gusti Allah anfusahum wa amwalahum awak jeung hartana pameulina teh bi anna lahumul jannah dibeli ku surga eta bahasa enteng kitu abe ka hati kurang kampung di jenaing mah lain urang kampung ya urang kota nu teu mondok kampung ngaranna cicing di kota los nu teu masantren orang kampung teu ngarti ke bahasa-bahasa kos kitu. Yuqatiluna fi sabilillah anu parang eta para mukminin dina rangka ngaluhurkeun agama Allah. Ajuka dituna perang mamun teu paeh hirup mun teu eleh menang atuh dina medan laga teh fayaqtuluna parang terbunuh manehanana ngabunuh batur wa yuqtalun jeung terbunuh. Ieu teh merupakeun wadana layaqo janji Allah anu bener jelema nu memperjuangkeun agama awakna atawa hartana bakal dibere surga ieu teh wadana laih ka janji Allah anu bener. Perjanjian tersebut teh ditulis dan lain sekadar di Quran tapi dijelaskan hiji fit Taurat dina kitab Taurat zaman Kangjeng Nabi Musa wal Injili jeung dina kitab Injil diturunkeun ka Kangjeng Nabi Isa wal Qur'an jeung Qur'an nu diturunkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saha anu pang pohara-pohara nonohanan kana janji batan Allah jamual aya ku ayeuna sakitu patafsiru bararunga geura anjeun ku perdagangan anjeun nu ku anjeun geus didagangkeun anu kos kitu teh bakal meunang
fauzul azim. Eta ngaranna bahasa saliwat nukos gitu teh. Barang ditaliti masya Allah nyaritakeun kaistimewaan perang, kaunggulan perang, kautamaan jeung kepuharaan perang teh melalui bahasa jual beli. Sebab manusia mah baheula di Mekah, di Madinah, Jaziratul Arab, termasuk di Jakarta, Bandung, Medan, Indonesia, sadunya kabeh resep kana kauntungan dina dagang. Dibere naluri jelema teh hayang dagang, saenggeus dagang teh nyana nguji-nguji kauntungan, dibere resep di mana dagang untung. Hayalanana meuli sepeda, leutik teh mah motor, kecil teh mah mobil. Lah mobil ge apaan sama teh mah kaleng susu. Hayalanana teh ya hayang boga Fortuner ya, Innova nu anyar nu hargana 500 juta teh ya. Mulai tah rada ngagebeg-gebeg seeutik. Naeknya na hayang meuli baby band. Naek deui hayang meuli Lexus. Naek deui mobil kitu nu urang teu nyaho ngaranna, nu urang teu nyaho deui mobilna. Orang lembur. Orang mah masya Allah. Orang mah Cadillac nyaho ngaran teu nyaho rupa. Mobil Cadillac teh kos kumaha teh? Geus lah ulah nyaho sia. Geus sia mah kelas Avanza geus lah. Sok hayang naik segala ka Cadillac segala. Geus. Di jalan teh si mobil naon kos kitu amat. Geus ulah nyaho. Kabeli moal geus sia. Rolls nyaho ngaran teh nyaho rupa. Kula naik mobil jeung sia teh. Di mobil teh aya sedan, mobil nu teh panjang amat nya cek cenah teh. Ih, teman teu ngeunaheun beureun. Gue eta Rolls goblok sia. Orang kampung sia teh nyaho mobil. Geus ulah didalekeun geus sia. Murag jantung sia dibere ku aing hargana jantung sia murag sia. Geus ulah hayang nyaho. Tapi ngernyem teh mobil naon sih kos kitu amat teh kan. Geus ke bede imah. Geus ulah di jalan. Kan moncen numpakna geulis am. Tuh sia mah haju kana numpakna pan. Urang teh nyaho. Tinyaraho mobil-mobil mahal teh. Baheula makan khusus be jelema baheula nu boga Rolls teh nu boga gudang garam. Kitu ge teu meunang ka jalan, mun ka jalan ditangkap. Sebab teu stabil perekonomian Indonesia. Jadi cemburu sosial. Kuari mah meunang. Cadillac, Rolls, berbagai macam mobil mahal. Atuh meunang kuari. Baheula mun boga Lexus saha? Nu boga baby wen bae geus pang aingna. Kuari mah geus merata berarti sarugi di Indonesia. Ngajakat mah tilok. Tah. Ya. Ayat ieu teh nyaritakeun kautamaan perang melalui bahasana Gusti Allah teh perdagangan. Abe nyongsrong, abe resep, abe rindu. Begitu dicaritakan perdagangan, innallaha ashtara, sanyana Gusti Allah teh eta meuli minal mu'minina ka para mukminin kabeh anfusahum wa amwalahum kana awak jeung hartana aya beubeulian. Berarti kan Allah meuli ka para mukminin. Nomor kahiji kaistimewaan ayat ieu nyaritakeun nu akad meulina. Nomor kahiji Rabbul Alamin Allah Rabbul Izzah. Masya Allah. Nu ngajualna saha kan lo nu meuli anu ngajual. Nu ngajualna mukminin. Ya Allah. Urang jual beli jeung Allah. Teu arti aing mah. Atuh moal sia mondok henteu non henteu. Bisa jual beli kitu nya. Dengekeun ku teu sia, ieu mantak hese ge kos kieu ngaji.
telah cenah emang di keluar bae puyeng atuh. Tak siapa emang kos kitu. Dibere nu hararese bae urang. Nu meulina Gusti Allah nu ngajualna mukminin ai barang anu dijual beli keunana naon mabe ngaranna eta adalah awak jeung harta. Masya Allah. Ai harga nu pake meuli na naon? Bi anna lahumul jannah nu pake meuli na ku Gusti Allah sorga. Beuh. Sahabat lantaran langsung ngartinya nama tadi masjid langsung bae narangtung kabeh maca Allahu Akbar. Berarti kesiapan untuk perang. Ulah dingkekeun deui. Moal dingkekeun deui kajen kumaha ge. Irabe instruksi perang lana kilu wala nastaqil. Moal kudu dibedogkeun, moal kudu digagalkeun. Siap irabe. Bing pohar. Urang makan kuari yang mendiajak perang. Sararia beh lah tuh. Ayo gara perang. Ngomong perang malah lain kitu atuh. Ayo tuh perang. Sabahasa urang lamun ka tentara mah Pak siap perang siap eta tentara Pak gimana itu Pak siap dan tentara itu terlatih ya nama siap dan oh Pak itu bagaimana ada penjahat siap Pak bagaimana itu kenapa itu di sana ada cewek siap dan tentara mah goblok siap bae kos itu dia. Dan gimana kalau kita nyolok? Siap dan. Kita mah siap bae di nanaon ge goblok. Terlatih siap dan bae nya mah. Perang siap dan. Ada kekalutan siap dan. Ada cewek siap. Masya Allah. Nyolong oke siap. Tentara Indonesia teh kos kitu. Siap dan. Cak tentara wah bisa aja kiai. Ya tuh ka aing ge siap dan. Aing komandan lain gua naon aing buset komandan. Poho meureunnya asa neuleug komandan. Kadeureuna kunyana aing meureun cambangannya. Siap dan. Ieu kudu lalaunan ngaji teh sebab puasa ngabuburit. Asa neureun jam 3 aing. Aduh ngagoler di dari kabehan. Bayangkeun ku urang nu meulina Allah nu ngajualna mukminin barang nu dijualna awak jeung harta nu pake meulina adalah sorga. Masya Allah selesai bener-bener ya ya Allah. Wah tuh kisah tuh di dieu teh bisa dipake dijalankeun majazna nu dimaksud istaro ari istaro teh meuli ari meuli teh osok tarima meuli ari tarima meuli mah ngaranna qabul geus tu dimaksud istaro teh di dieu teh ngobul Gusti Allah ngobul teh narima geus berarti mun dijalankeun make istiarah tabaiyah teh ieu teh di mana qabul berarti istaro teh qobala. Geus atuh majazna teh qabul istiarah tabaiyah teh bangsa anut artina anut kana masdarna geus jalankeun heula masdarna kakarak make tabaiyah eta ngaji santri nu geus kitu wal karti teman kudu teu ngaji teu karti mah bangsa santri kiai teh karak mantap cenah emang siap bisa poho kiai ge poho. Masya Allah. Ya. Jadi berarti qabul. Subbiha qabulul mu'minin. Anu ngalaksanakeun jihad anfusahum wa amwalahum bisyira bijamil umdafikulin zukiral musyabbah bi wa huwa syirau dzifal musyabbah
wa huwal qabul as-su'ira milal musyabah lil musyabah ishtara bimakna bala majazan ala sabil istarati tabanya puyang nggak situ teh terus-teruskan atau dijadikan isti'arah tamtsiliyah ya Allah ya Rabb dijadikan isti'arah tamtsiliyah mah iya urusan permasalahan jual beli padahal nyaritakeun jihad guys pembahasan anu digambarkeun bebelian Gusti Allah ti para mukminin jihadna para mukminin anu memperjuangkeun agama ngorbankeun diri jeung hartana anu nu dibakal dibere sorga eta teh alir teh beda jeung jual beli gambaran jual beli dicaritakeunana ambo Masya Allah karim puyang tuh kutu kaharti-kahartina sih ngaji naon cek cinta sabodo pokoknya bongan sia teu malondok teh kan bongan sia teu malondok atuh ieu hararese dosa sia ngaji ya Allah ya Rabb tah ieu teh ngaranna tamtsiliyah isti'arah tamtsiliyah jihadul mu'minin wa badlu amwalihim wa anfusihim fi wa isabatullahi ta'ala ala zalikal jannah bil bai'i wasyira digambarkeun ku Gusti Allah perangna para mukminin jeung ngorbankeun harta jeung awakna dalam rangka li'ilai kalimatillah jeung ngaganjarna Gusti Allah kana perjuangan tersebut bakal diberi surga digambarkeun bil bai'i wasyira jual beli abeh urang nyongsrong jeung kaharti sebab dina jual beli teh di dieu bakal aya kauntungan urang jual beli urang bae benda jeung benda beun gitu untung Masya Allah jual karung sakontainer untungna Masya Allah aya meureun 50 juta mah anak teh dibere pemajikan teh dibere beak dibawa ka Karawang eta dukos gitu kan kaun jual limbah wow kawin deui di Subang eta kan keuntungan jual tanah jadi calo mobil kawin deui ka Cisoka deket nya mah kawinna iya keuntungan teh pohar lain jual beli eta betah termasuk di negara nyana diuk di dinya teh jadi kabang naon cenah kieu kabang nyawaing nyawa ngaran teh nyarupa teh kabang pokona kabang we lah pokona pohara geus cekrem bajuna geus sepatuna kudu herang bae teu nyaho mah kawin deui di Bogor eta kan keuntungan pohara nu mantak kaju hayang jadi bupati embung digeser ge 2 periode bae untungna gede mantak jadi hayang ketua partai untungna gede mantak hayang jadi DPR naik jadi ketua DPR untungna gede mun bisa mah presiden teh hayang terus bae saumur hirup untungna meureun gede jasa boro-boro eta pugu jadi ketua yayasan ge mung digeser ja gede jasa meureun untungna jadi kiai ge embung digeser hayang jadi kiai bae lantaran duit sholawat loba ieu mah pada urang namanya heleunya ampura ieu mah pada urang namanya ya tolol teh nu kos kitu. Wow, ieu keur carita doang. Aya hiji ngan dianggap aya loba. Padahal hiji dianggap loba. Wah, manya kiai korupsi. Untung
Jadi nyongsrong tak keuntungan teh hati teh aduh masya Allah ngariung kemana ngariung nak saya tamang eta teh yatim teruskan bejakeun jaki budol aing sales mah kitu geus kagambar ku nyana wah mal menang berkat teu ngajingjing ngariung pod kemana ayo tuh di saya tak bos limbah teh ya itu tenang kayak aing magrib di ditu bau. Datang ke berjamaah ge ditinggalkeun magrib di ditu pan puara eta kiai. Ya Allah ya Rabbi. Duniawi keuntungan. Masya Allah. Nah ieu ge nyaritakeun perang teh ya. Keuntungan ada puara. Allah narima kana perjuangan mukminin memperjuangkeun ngaluhurkeun agama Allah melalui awakna siap awak teh dek ditaruh di medan laga li'ilai kalimatillah ngaluhurkeun anjeurkeun agama Allah siap aing mah pae Allah meuli awak aing dengan latar belakang motifna adalah li'ilai kalimatillah bakal dibere hargana bi anna lahumul jannah surga. Geus kabayang we jelema manggul senjata teh sahabat nu kabayang sorga. Manggul panah nu kabayang teh sorga. Bahkan antara paeh jeung hirup gedean ka paeh. Syahid aing, sorga aing ira deui memperjuangkeun sorga. Hirup dilila-lilangan sakadar ngalobakeun dosa jang naon, maninggan aing berangkat menuju medan laga ngaluhurkeun agama Allah diperintah ku Allah nu bakal mayarna Allah babayaranna sorga deuk ira deui datang ka kos kitu pemikiran sahabat lalaki mah geus jelas awewe daratang ka Kangjeng ya Rasulullah lamun hakim menang perang bakal sorga menya kaula teu menang perang emang ulah awewe ka sorga wanita baheula hayang perang budak anu di bawah balik deh daratang ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah emang kami teu meunang gitu ka sorga budak leutik emang kunaon berang kami ge hayang milu kabita jasa lamun Gusti Allah nyaritakeun innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah emang kami teu meunang kitu budak leutik ieu mun perang pae haju ka sorga ya Allah cek Kangjeng kabeh anu mere hidayah Gusti Allah matak sahabat pati mimiti lalaki awewe budak tohara luar biasa turunkeun ayat eta teh gairah juang perang teh semangat luar biasa timbul pohara barang dibacakeun di tahun 2020 di kepresiden yang mulia ngabaget demantak ulah naon kitu ngaranna nyalahkeun sasaha teu luhurna agama teu bersiarna agama lantaran urangna teu make agama ulah waka perang fisabilillah tama kudu aya komando heula ngamalkeun sehari-hari na bae heula ngamalkeunana urang teh ongkoh agama Islam tapi teu make syariat Islam rakyat mah alhamdulillah masih kene aya perhitungan dengan syariat Islam tetapi di negara ada kumaha negara urang teh mayoritas Islam DPR-na mayoritas Islam pemerintahna mayoritas Islam tapi kunaon atuh teu ngalaksanakeun syariat Islam ieu mah keur carita ulah disalahkeun mun agama Islam di Indonesia melempem salah urang kabehan urang onam rakyat alhamdulillah tah paeh awas negarawan mun can kaburu taubatnya ngagugulung syariat-syariat Belanda, Walanda, Inggris, Prancis
demokrasi terutama mbahna Amerika can tobat jana teu ngajamin kudu ka sorga ieu mah teu ngajamin sanajan ka sorga ka neraka heula camat ka sorga ka neraka heula insyaallah bupati ka sorga aja iman nganangan ka neraka heula insyaallah geus anggeus-anggeusan teh ngomong wah cenah kiai sok kitu atuh dengikeun ku sia baca ku sia Qur'an aing ngadengikeun sia bener tah teh coba aja aing mah teu kudu ngomong ngadengikeun ge sarua bahkan ngeunaheun ngadengikeun bener asal sia ngacaprakna bener baca ku sia aing nu ngadengikeun salah tampilin sok bae atuh kudu bener maksud aing mah kudu bener di hareureus jasa kana bener di bengkol-bengkolkeun bae Qur'an bangsa kiai yayasan kiai Golkar kan mengkol malulu ngartikeun Qur'an ngaji atuh majazna istiarahna tasbihna kinayahna ulah dianggap babahari Quran teh ngaji dudungan atuh gesek kula ge bingung kula bae teu ngarti kumaha teu mondok ya Allah ya Rabb iyalah hese nah nu mentak urang memperjuangkeun agama teh horeng jalan di tempat lantaran urang-urang hungkul para santri, para ustad, para kiai, para masyarakat. Alhamdulillah nu di masyarakat mah sangkilang jawara ge tetep nanyakeun ka kiai bag-bagan agama. Pedagang nanya ka kiai berarti make ai kunaon kiai nah henteu boloon ka kiainya nu di pamarentah maksud dah kadinya deui kadinya di aing mah kitu aing mah pokona mah aing gerget ja riba bae ge dihalal-halalkeun malulu sogok dihalalkeun kiai hayang naik jadi ketua nyogok kiai nyogok inna lillahi wa inna ilaihi raji'un telah pulang ke rahmatullah atuh deuk kumaha benerna ieu deuk kumaha benerna geus puguh anu hayang jadi PNS mah teh nyogok seperti itu kana gegeraan cepat tuh kan sia ngembut pan emang eta lain neraka jadi kiai doang nu nyogokan mah lain kiai yayasan mah pagon kiai yayasan mah nyogok-nyogok kene dah mantak ieu naon kitu garana endeu kumaha tah di negara urang untung masih kene aya kiai nu ikhlas kiai nu bener kiai nu bisa dituturkeun masih kene jeleman nararanya timbul tina keikhlasan kiai alhamdulillah balanja ka mall waya salat mah salat bahkan pelayan ge salat kula salat asar zuhur aju di mushola di mall aya deui nu make susunan usaparo teh susunan usaparo aja ieuna kahandapna ieu mini budak ka mana ya mama mau kena salat ya ieu mah tadi pelayan nu tadi teh ieu mah pelayan salat beres make baju eta deui atuh kula ge ya Allah bener aya imanan ya budak laku oge jadi nu kadua katilu atuh aya imanan kan berarti eta sakitu sibuknya nyempetkeun diri salat urang mah urang kadang-kadang biasa bae nyana mah sakitu sibukna ngaladena nu batur tapi masih kena sempet salat aya imanan eta berkat kiai anu nerangkeun salatna ikhlas nyulusup kos kitu eureun urang di rest area magrib antri di salat nu mantak bangsa bule bangsa gitu Kristen bangsa Buddha kaget dana di rest area bae dek salat maghrib antri
pohara di Indonesia mah Masya Allah aya disingkat bae salat maghrib sarakat bae lah jantri ya Karim urang takjub lelekos kituna takjub muludan masuk pohara di masyarakat sanajan di negara mah geus eureun muludan teh rajaban di masyarakat masih antusias keneh beakeun stok kiai kurang pun nyieun deui pun stok kiai jeung stok kori kurang tuh tinggal nyana bae kewalahan sapeting 5 panggung balik jam 7 tah ieu di urang ieu keur carita antusiasan aja nagara mah kari eureun parah di negara zaman Pak Harto mah baheula muludan aya keneh rajaban aya keneh barang nu kuari eueuh geus eueuh loyalitas tentang penghargaan menghargai sesama agama kudu ditimbulkan jadi ulah aya muludan sabodo nyana aja urang mah terus bae nyana teu muludan ge urang muludan bae terus masyarakat mah di urang mah alhamdulillah mantak heseun nyana neuk ngarobah jadi Muhammadiyah bae hese neuk ngarobah tina ahli sunnah kudu jadi Muhammadiyah baheula haram ziarah itu haram orok di bawah jarah bingung ngamin rais kaduh ngomong aing cek cenah ieu maulidan diharam-haramkeun budak nu mabok bae muludan di Indonesia aya naon meureun alhamdulillah masyaallah berkat naon eta berkat kiai-kiai anu ikhlas nyaritakeun nu teu make dulal dalil puasa Rajab bae ge nanyakeun dalilna di mana dalil sahihna dalil sahihna ulah dijawab antepkeun kana mabok dalil nyana enggeus urang mah paruasa bae enggeus nya sanajan datang ka zuhur ulah bebeja ya Allah ya Rabb tah jelema teh ieu teh perdagangan dagangna jual beli jeung Allah teu mungkin ieu mah bahasakeun dagang sote tamsil mun dijabarkeun secara detil ku teu kahartina Allah meuli ieu angel berbagai ulama masa Allah mukhalafah lil hawadits kabeh ge nu Allah urang mukmin nu Allah harta urang nu Allah awakna ge nu Allah deuk dijualkeun ka Allah panunyana teu harti toh rinci kurang ku ilmu tauhid teu harti kajen gua kumaha ge atuh ieu mah tamsiliyah supaya kaharti ku urang kampung di mana-mana tentang padilah perang lamun langsung dijelaskeun we moal kaharti tetapi make perjalanan bahasa tamsil ujual beli kahartikan ku urang masyaallah naon sih nu dijualna awak naon sih nu dijualna harta dipake naon sih jihad maksudna perang sabilillah ngaluhurkeun agama Allah eueuh nu di deuleu hiji bae kaluhuran Allah nu meulina saha sih Allah nu pake meulina naon sih sorga Masya Allah Karim eta bahasa jang urang lembur padahal teu meunang ngabahasakeun kitu sebab pake meuli teh kuduna mah teu meunang sorga bahasana ge lain bil jannah tapi bi anna lahumul jannah make bahasa bi anna lahumul jannah hiji aya anaan dua make lahum diheulakeun jannahna pandeuri berarti kan ieu ngandung kana rahasia cek ilmu bilagah mah teu sambarangan ngabahasakeun bi anna lahumul jannah waduh nu jelas perang sabilillah surga tuh praktekna teh kumaha ngalaksanakeun lillahi kalimatillah teh dibejakeun ku Gusti Allah praktekna teh yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun
praktek teh yuqatiluna perang teh fisabilillah lillahi kalimatillah ngaluhurkeun agama Allah dek ditimbulkeun teh kalimatun thayyibah la ilaha illallah daya pangeran anu wajib disembah kecuali Allah. Kami diparentah cek para sahabat perang datang ka ngucapkeun hatta yaqulu la ilaha illallah. Di mana geus ngucapkeun la ilaha illallah geus apa urang dek ngabunuhnya na maca la ilaha illallah angkat senjata ulah di titana datang ka hatta yaqulu la ilaha illallah. Tuh urang makan kuari ahli la ilaha illallah. Nu anehna kuari la ilaha illallah jeung la ilaha illallah perang. Nu anehna henteu kudu di Irak, teu kudu di Iran, teu kudu di Suriah, teu kudu di Yaman, teu kudu di Turki. Lah di Indonesia ahli la ilaha illallah perang. Nu diributkeun anak lain jihad deui mah urusanana ya karim sekedar partai, sekedar organisasi, sekedar jabatan, sekedar seseorang. Teu mikir tadi Indonesia. Ya Allah ya Rabb. Gara-gara bendera diseret ke penjara. Nu ieu mawa la ilaha illallah, nu ieu mawa kenasionalisan ribut padahal ahli la ilaha illallah dua anak ribut kayak penjara. Habib Bahar di penjara kene mengucapkan la ilaha illallah teu meunang di Indonesia. Habib Rizik masih kere di Mekah tuh loba di Indonesia itu kabali ngerawat tuh diperjuangkeunana berarti itu kebangsaan NKRI Bhinneka Tunggal Ika ulah maka mawa agama. Nah di dialah letak kemunduran agama dipasrahkan ke masing-masingna di negara nama tetep demokrasi make HAM hak asasi manusia mah buatan jelema engke na ge kabalinger kadang heueuh kadang henteu kadang heueuh kadang henteu henteu bisa dihukuman secara langsung melalui Al-Qur'anul Karim. Urusan jilbab baik tidak ada berkelanjutan, LGBT tidak ada berkelanjutan, korupsi tidak ada berkelanjutan sebab hukumna make hak asasi manusia henteu make Al-Qur'an. Eueuh masalah ieu negara urang. Nu urang dicintai, urang nikmati. Asal urang balager. Ulah kukumaha ngan agama pasti mundur. Atuh urang perjuangkeun bae cenah kiai urang perang jeung saha perangna? Perangna jeung saha? Manya ku urang Jokowi dipaehan. Manya atuh ku urang kuari kitu SBY dipaehan. Manya kuari Prabowo dipaehan. Atuh teu jalan nguker berangkat ngajalankeun tugas mulia di sisi halah gitu bae pokona teu beunang antep urang kuari menikmati hasil menang memperjuangkeun urang pandegelang paeh hijipan geran nu paeh teh sabaraha nu kamari didereden boh dedededededededed ku polisi anu serba hideung teh naon ngaranna eta Brimobna salah apa henteu wallahu alam. Engke bae di akhirat kayaknya Brimob bakal disidang. Kabeh bakal disidang. Encan selesai di dunia mah persidangan, kayak di hareupeun Allah disidang. Tak kula mengerina kitu doang. Disidang ja Brimob ge nu agama Islam sarua hayang ka sorga tapi ka neraka heula kan. Teu kebal sih 1500 tahun. Cih, ulah sambarana. Masya Allah karim. Nah, ieu keur carita perang ayatna. Ayat keur carita jihad geus datang ka mana? Semangat jihad urang dalam rangka li'ila'i kalimatillah. Perang jeung saha? Saha pamimpina atuh kudu aya panglima perang. Ieu mah ayat. Carita ayat. Praktekna teh ieu teh datang ka medan laga
perang ngalawan musuh-musuh Allah anu anti la ilaha illallah Yahudi Nasrani jeung berbagai agama-agama anu teu ngucapkeun la ilaha illallah kafir kata titik sigade ulah puluya peleye ulah ngadenge ku ari puluya peleye ieu teh ulah ieu mah akidah sigade agama selain agama Islam kafir titik. Namun aya nu ngaharuan nggak boleh begitu. Udah saya mau begitu aja. Lu sono dah. Nggak usah ribut ya. Tapi saya mah begitu. Itu baik setelah SS. Dalam hati saya selain daripada agama Islam kafir. Deh, nggak bisa begitu. Saya juga punya Tuhan. Leg-leg Tuhan kamu. Apa itu leg-leg? Udah. Ulah kuliah peleye. Akidah masih ada. Engke orang kuliah peleye di akhirat na ditimbangna rugi orang jadi pejabat lain orang sugih henteu atuh gara-gara loyalitas engke di dituna bakalna timbanganana gideug bae cak malaikat ka mana akeun si gideug kieu Masya Allah kan naik tipe lima timbang cat jelaskan wah ieu mah bener-bener kafir Haji Pendi cat jelaskan ngan kakenca Ya karim ya Allah. Tuh. Geus di medan agama tuh perang berhadapan dengan musuh Allah anu anti la ilaha illallah. Ngaran-ngaran perang terbunuh. Fayaqtuluna ngabunuh batur wa yuqtalun terbunuh. Haram urang ngabunuh jelema, tapi ketika perang makin loba nu dibunuh, makin dipuji ku Gusti Allah. Ngabunuh hiji hebat, dua hebat, tilu hebat, lima hebat, makin loba nu dibunuh, makin hebat di mata Allah. Jehe, urang kuari ngabunuh teu meunang, boro-boro ngabunuh jelema sireum ge teu meunang. Sireum ulah wa kamean tindes-tindes bae. Apa salahku cek sireum? Atuh jangan sarua. Aing ngitakeun Allah, aing nyawa anti Allah, aing kudu dibunuh Gusti. Aing dek minta pertanggungjawaban ge jaga di akhirat. Bisa aing keur mencari anak majikan aing itu nungguan bae. Kudu aing dibunuh Gusti. Engke sabaraha sireum nu geus dibunuh Gusti. Tak ya di medan laga. Praktekna adalah fayaqtuluna wa yuqtalun. Ya Allah. Ialah bayanun lisyra. Ngejelaskan tentang pembelian, penjualan, jual beli seperti eta, ngajual awak ngajual harta demi agungna agama. Ieu teh wa'dan alaihaqo. Wa'dan teh masdar. Nu ngadasepkeun ti fi'ilna wa'adahum wa'dan. Allah ngajanjikeun kalawan janjinya. Cek Allah. Lain sembarangan janji. Akan bener. Ku bener-benerna janji Allah lain tertulis dina Al-Qur'an bae. Tertulis dina fit Taurati. Baca kitab Taurat bakal aya keunggulan jihad fisabilillah. Awak jeung harta. Baca ku sia Taurat. Mentek Imam Syafi'i imam bacaan Taurat. Sehingga dijelas-jelaskan tentang hukum-hukum nu aya di kitab Taurat. Ya Allah, atuh kunaon Muhammadiyah ngasapai-sapai. Talar Taurat, talar Injil, talar Al-Qur'anul Karim, talar hadis. Sehingga manehanana bisa ijtihad. Asli mujtahid mutlak. Muhammadiyah jeung Persib, apa itu sapai? Orang janak bae atuh perasaan henek. Okos awewe nyiram teh kitu. Dek utah bae. Atuh jana teh nyaho lalakon Imam Syafi'i. Umur 6 tahun geus talar Quran. Urang mah dek paeh lamnya kunil pohon bae. Gusti Allah nu agung.
Ini si otak Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi mun kurang dicaritakeun otak-otakna ya Allah ya Rabb. Geus puguh Imam Ghazali mutaakhirin otakna ya Karim. Kunaon ku ari Syafi'i mana? Kenapa tuh si Syafi'i diikutin aja? Geus urang lamun bener teu dijaga mah urang amarah urang geus hayang dah dipeujit ceuh. Ngan goladaran geus lah ayo nahan we geus lah. Sugan we aing nahan ka sorga lah. Tuh, musuh urang teh geus lain Yahudi deui, lain Nasrani. Matak diadukeun di Indonesia, gampang di Indonesia diadukeun. Untung urang masih punya kebangsaan. Dikeribut jeung Muhammadiyah sama-sama bangsa Indonesia. Dikeribut jeung Persis sama-sama bangsa Indonesia. Dikeribut jeung HTI sama-sama bangsa Indonesia. Dikeribut yang Khuruj sama-sama bangsa Indonesia. Dikeribut yang pedagang sama-sama bangsa Indonesia. Alhamdulillah, iya hebat tadi orang kebangsaan teh poharai. Nah, jadi lain urusan mengecilkan agama-agama teh. Ternyata horegana di Indonesia teh mual salah Bung Karno. Bung Karno memilih demokrasi sebab melihat ke depan. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Waquduhan nasu wal hijar. Ku anfusakum, jaga olehmu diri kamu. Wa ahlikum, dan ahli kamu. Ahli dalam agama diikat oleh kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Kita harus bisa menjaga ahli kita yang ada di negara kita dan yang ada di negara Amerika, di Inggris, di Perancis. Sama-sama bangsa Indonesia yang beragama Islam harus dijaga. Dengan demokrasi akan terjaga. Bung Karno pemikir ada ke depan. Lamun kurang dianiaya kafir di dia, bangsa Indonesia nu aya di Jerman pasti dianiaya. Kristen nu aya di dia ku urang dihajar. Islam Indonesia nu aya di Walanda pasti dihajar. Ku anfusakum ku ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijar. Bung Karno datang kadinya berbicara tentang politik. Nah, ngerti tapi ku urang. Nah, maka urang kudu menjaga kebangsaan. Agama silahkan. Mantak Indonesia ku ari paring tentrem. Irak, Mesir, Iran, Suriah, Yaman, Turki. Kuari geus mulai amburadul. Indonesia mah tentrem. Nginahin surga dunia di Indonesia. Ya Allah. Nanam tongkat jadi tanaman. Indonesia mah Masya Allah Karim. Aduh, melak lauk endet sabulan jadi gabus. Di Indonesia hebat tuh orang. Nah iyalah Indonesia paling tentrem, paling aman. Jaga kurang kestabilan negara, bangsa, jeung agama. Sebab naon perangkan kudu aya panglimana nek memperjuangkan agama. Urang nyaritakeun di Cina, Masya Allah, dibelem kan Islam teh, diseret Islam teh, diusir Islam teh, teu berdaya. Ketika NTT nyaritakeun menyuguhkan makalah tentang bagaimana di Rohingya, bagaimana di Uguar. Ieu kabeh melempem, tidak ada jawaban. Sebab naon? Nyana kerja di raja kan Cina teh. Merajai perekonomian dunia, masuk ke Arab Saudi 60% Cina, Indonesia 70% Cina, Amerika 60% Cina, Jerman 50% Cina, Prancis 50% Cina. Di mana-mana perekonomian Cina kabeh. Ngomongnya nah, akulah raja dunia untuk perekonomian. Tapi kan ulah haju nyiksa Islam atuh. Hendak membersihkan negara natina agama selain daripada agama komunis. Islam diseredan, Islam dibeleman. Keberdayakan kabehan. Sebab naon? Cina ngabogaan bom. Anu lamun dihirup urang ngagelepak sorang. Terketahui oleh dunia itu teh. Wah,
Iya bahaya iya ngalawan Cina teh bahaya. Jana ngembangkeun perekonomian ngalawan awas dibitukeun sia ku aing. Paeh kabeh. Tapi ternyata ngaleuweuhi Allah. Bitu sorangan. Bitu sorangan per detik ieu. Henteu dicaritakeun sabaraha korbannya. Cuma 2.000 dari 500 3.000 padahal juta nu paeh. Hajupan di ditu mah lamun aya nu paeh teh negara surak. Sebab loba teuing. Surak itu. Geus kos kitu bae. Tapi per detik ieu seperti ieu lah. Keayaanana belas balasan ti Allah. Geus sabaraha ribu atau juta wallahu alam lu jelas mah. Eta virus corona. Aduh, sia corona teu boga, corona teu gablem. LGG ge suratan. Ya kari ya Allah. Anu paling ngabahayakeun ku ari nu sararieun, nu matak di stop ge umroh, nu matak di stop berbagai negara emang kunaon gitu. Iya ku ari teh sime triliunan. Sime triliunan geus memasuki eta teh ti Najran lajan teh hideung naon ngaranna? Afrika datanglah ke Cina, lain ribu, lain miliar, triliun. Geus menguasai Cina. Dicokot ku salah satu dokter dan dokter-dokter lain. Dicek mengandung virus corona. Aing mah de corona bae. Nu modelna naon nu modelna? Dokter Arab Sufyan ti Arab nyaritakeun saya bingung. Bingungnya kok mun cara ngomong urang mah eta simet aya virusan tapi nyanana teu paeh. Tapi lamun hiber mawa ka hiji lembur urang lembur parae. Teu kaharti. Virus aya dina hewan, hewan teu paeh ngandung virus. Tapi nyana hiber engrak di hulu Haji Pendi is dead. Atuh urang lamun ngomong ngajeng virus, enggak usah pakai situ dah. Tunggu enggak lama lagi dah. Tah iya. Iyalah, nu mantap kasienan kabeh. Kasienan kabeh. Eta dirahasiakeun. Ku cenah kieu ngomong pada urangna. Ieu mah urang bae engke di itu ulang ngomong deui nya. Awas sia ieu mah rahasia je. Mun 1000 mun 2000 ulang ngomong deui awas ya tah. Mun endek ka pamajikan bae jeung ka anak. Atuh tah mah ngaranna terus. Batak stop bro. Encan aya kejadian, encan aya. Ngan dikhawatirkeun simet ka Arab. Ai hayang nyaho mah. Ulah cenah kieu mah bohong, atuh sia percaya Allah teu elos. Ya tuh aing mah sapira ngomong. Encan aya kejadian encan. Nu diomongkeun kadang teu akur jeung kenyataan. Aslinya seperti eta. Sarieun kabeh. Stop kiran getop kabeh sebab ieu nu kaliber. Ka mana ieu hiberna? Wari keur neangan penangkal simet supaya ulah asup ka negara. Lawan Gusti ya. Lawan tentara Allah. Allah mah masyaallah endek nyieun huru-hara babarieun. Geus puguh banjir, geus puguh gempa, simet. Lawan Gusti ya. Kamari ieu mah Haji Pendi lamun hujan simet loba diasupkeun ka botol digoreng. Teu jadi ilmu susah ti baheulapan tah mah. Ku ari ku sia tah simet gorengan elos, mun teu malodar anak incu sia. Pirusan. Masyaallah maha kawasa Allah. Ku ari ge di urang di Indonesia banjir. Jawa Barat banjir, Jakarta banjir, Banten kunaon hajun urang ribut pamarentah. Ieu kan urusan balain cocoba ti Gusti Allah. Lain hayu DPR, pemerintah duduk bersama, yuk ulah silih tuduh.
nu banjir di Surabaya anu disalahkeun Anies. Heran aing mah. Nah, anu banjir di Bogor anu disalahkeun WH. Acak-acakan ieu nagara. Ieu kan ngundang azab deui kan ti Gusti Allah. Lain hayu pemerintah, DPR, kabeh, marilah kita sama-sama istighfar ulah silih salahkeun. Jadi maka deleuan jasa ku mata urang ku silih urang, silih salahkeunana. Mal beres-beres kanjeng kumaha negara eta teh memancing azab deui. Mata tambah deui ku Gusti Allah banjir deui. Mantap kulang amanat WH kalau ada panggilan ke DPR jangan hadir. Pak Ridwan kalau ada undangan ke DPR jangan hadir. Pak Anies jangan hadir. Alhamdulillah 3 gubernur anu hadir. Udah ulang geus mendingan orang-orang bae jeung rakyat lah. Geus naonan. Ridwan mana sih? Aing mah lain Ridwan Kamil. Ridwan tatangga aing. Dek hadir kumaha undangan teu meunang naon teu meunang. Fajar Wahidin gubernur lain. Masya Allah. Aing lain Anies itu ja aing boga anak ngaranna Anies. Nih ulah ka ditu ulah ka DPR pusat. Emang aya naon? Beusi boga undangan ulah. Teu. Masya Allah ulah silih salahkeun lah. Babarengan istighfar. Ya Allah, ieu adab ti Allah ada ieu. Nu biasa hujan sakieu teu banjir kok ieu mah banjir. Pikir ku urang, aya naon ieu? Kunaon justru disalahkeun tangani babarengan dengan bahasa yang enak. Saudara-saudara para masyarakat, ini adalah teguran dari Allah. Marilah kita menyadari diri selain daripada kami sebagai pemerintah insyaallah akan menangani semampu kami sebagai pemerintah untuk merapihkan sekemampuan kami. DPR ge sarua. Saya sebagai wakil rakyat, saya merasakan kesedihan. Sedih di mana siapa? Ngomong doang kesedihan. Gogo rakyat jana wakil urang teu ngurusan urang. Nah, ngomong nu ngeunaheun, saya ikut merasakan. Jadi hayang seuri bae merasakeun naon. Marilah kita sama-sama munajat kepada Allah. Ini adalah bencana dari Allah. Saya sebagai wakil Anda semua dari Partai Golkar, PDI, dan berbagai partai-partai yang lain ikut insya Allah untuk menangani sama-sama pemerintah. Kan ini lain silih tuduh. Ja ieu mah atuh panti Allah kukumaha ge. Beneran ieu hujan deui, beneran ieu hujan deui. Cak Allah lain kitu istighfar sia ka aing. Wah teu boga pikiran kos kitu. Sakapeung mah aing hayang jadi presiden. Maksudna ada instruksi istighfar aing mah. Geus beres aing turun deui jadi presiden mah. Teh hayang aing wakilan ku sia. Beak negara. Ajunya ada daftar wakil bae. Aing ka jenjang pudoli bae lah. Maksudna korupsi moal gede teuing. Ya Karim, ya Allah jam sabaraha ieu. Can anggeus. Gusti Allah. Tah. Berangkat ti medan laga perang taruhanan nyawa. Syahid surga. Menang ghanimah keuntungan selain agama luhur boga keuntungan. Perang. Ya Allah. Ia adalah merupakan janji Allah. Allah ngajanjikan perang sabilillah, menang luhur agama, ghanimah menang, syahid surga siapa yang diberena. Tertulis di Taurat, di Injil, di Al-Qur'anul Karim. Baca kusiacat Allah Taurat tajik Injilna termasuk Qur'anna. Aing janji. Awas. Wa man awfa bi ahdihi minallah. Saha nu leuwih nuhonan kada janji selain Allah. Aya lu. Saha anu sok teu jalir janji selain Allah. Aya eueuh. Moal aya nu paling nuhonan kana janji.
kecuali Allah. Hiji-hiji acan jelema anu sok nohonan kana janjina kecuali Allah. Jelema mah janji geus sabaraha calon DPR nu janji jadi DPR na mana janjimu mana keur kena jadi bupati janjina anu setelah jadi mana janjimu tuh kan presiden janji anu setelah jadi mana janjina. Itulah manusia ulah etalah di negara kugu jelema bobogohan bae ge kakak bogohna janjina sacayut ieu mah nyaho sia cayut tuh kapan gelang sia aing nyaho cayut mah deh janjina pohara jasa neng kalau nanti kita kawin mau enggak neng di apa namanya diajak kaya. Emang kenapa iya andai kata kaya mau enggak ya tuh siapa yang enggak mau. Kok janjinya begitu Kak? Enggak kayak orang-orang mah tawadu. Biasanya bagaimana kalau kita miskin kita sama-sama hidup? Kan miskin mah sedang, Mos. Orang kan miskin mah eureukeur. Jadi lamun urang rumah tangga miskin bae atuh eta mah turunan. Ieu mah mun sugih. Sia tah. Andai kata kaya dah. Pokona ieu mah teh janjinya ya. Pokona insyaallah lamun kakak kawin jeung Neng, hayang mobil naon? Hayang mobil naon tinggal ngomong Neng nu mayar. Hayang naon Neng. Pokoknya janji lah geus loba. Buh, barang geus jadi mah ya Allah ya Rabb. Janji doang sacayut. Nyata ya loba janji mah dak di dieu dijelaskeun. Wa man aufa bi ahdihi minallah. Saha sih anu sok nohonan kana janji selain Allah? Aya eueuh manusia. Jarang kecuali wali Allah geus puguh para nabi mantak diangkat jadi wali ge nya janjina telok jalir mun teu kecuali aya aib jeung elak bangsa pantar-pantar ku sekarang mah tuh jalan janji teh lalab janji teh ngabohong jadi lalab mun teu ngabohong teh ateul awak sapoe bae teu ngabohong gering istiqomah jasa teh ngabohong pohara. Moal ayah hiji-hiji acan anu nohonan kada janji batan Allah ngajanggikeun perang paeh surga harta pakai perang beak surga janji aing tertulis tidak Taurat tertulis tidak Injil tertulis tidak Al-Qur'anul Karim astabsyiru sing barungah maraneh kabeh ieu iltifat cik ahli bayan mah pan tadi teh gaib kunaon kuari jadi khitab fastabsyiru. Waduh wal iltifatu wa wal intiqalu min badil asali badil qaumin pasti aya nuktah yakni rahasia naon ieu rahasiana eta ngaji teh kos kari teh hese fastabsyiru sing barungah maraneh kabeh dibaikumul ladzi bayatum bih dengan perdagangan nu maneh didagangkeun anu maneh dagang jeung Allah nu meulina Allah nu pake meulina surga ieu cerita omong sompralna bae tambah perdagangan teh wadzalika huwal fawzul azim eta mah perdagangan nu kos kitu masyaallah keuntungan perolehan nu pohara eueuh tandingna atuh ujung-ujungna mah kabeh ka surga. Nah, geus jelas urusan perang mah di zaman Kangjeng para sahabat eueuh rinehna kecuali perang hirup teh ilai kalimatillah. Contoh urang para sahabat dilanjut ku para tabiin teh gairah perangna teh luar biasa. Datang ka Imam Syafi'i teh kapan perang teh terus atba tabiin terus datang ka lanjut baheula zaman sahabat. Di zaman sahabat zaman kitu Utsmaniyah meme Utsmaniyah adalah Abbasiyah meme Abbasiyah adalah itu nah eta selesai terakhir zaman Utsmaniyah Turki datang ka ayeuna urang teh perjuangan anu napasna li ilai kalimatillah sebab panglima anu mimpin li ilai kalimatillah
hanya perorangan. Irak misalnya dengan Saddam Hussein, wari Suriah, itu jelas Suriah mah. Urang mun nyaritakeun Suriah, kurang pengkajian tentang berangkat berjalanna politik. Urang tigesle bakalna dengan Bashar Assad. Mesir ayeuna dengan Sisi. Urang teh kan sulit ya. Berita-berita nu ka urang ka ayeuna kos kieu, berita aslina di Mesir sebenarnya mah eta teh kan Hafizul Quran Habib. Diagukeun ku urang teh perjalanan politik da teu kaharti. Nah, luar negeri mah kos kitu, ngembut deui aman. La ilaha illallah jeung la ilaha illallah dibantuan ku Iran, Amerika. Nah, dengan motif Syiah. Katakan la ilaha illallah jeung la ilaha illallah. Mata ketika kamari aya bom ka Irak, ngahancurkeun Amerika. Lamun ku urang ditarik benang merah teu kaharti. Sebab naon? Iran ngabom Amerika, sementara Amerika perang jeung Yaman dibantuan ku Iran. Otak pikir. Ka mana coba eta lumpat? Deuk kumaha KBG ieu teh ngan sakadar wawayangan. Wawayangan anu jelas mah. KBG ieu teh aya wayang-wayang Amerika di Indonesia, aya wayang Amerika jadalang nama itu. Irak kulantara embung bae dijadikeun wayang. Hajar beak wari jadi wayang. Iran geus jelas lumatak dek nulungan ka Amerika teh ngahajar Yaman. Eta teh kan meureun aya wayangna di ditu teh. Geus pugu di Suriah Bashar Assad wayang Amerika teh berbagai negara-negara wayang dalangna bahkan si eta. Tah, urang menyaritakeun seputar politik. Ulah gampang nyarita. Dukung mendukungna ka mana eta teh akan jadi kekuatan. Di Indonesia urang dek nyaritakeun agama, bendera diluhurkeun, ayo bae terus bae, malodar mal kebal deui. Saha dalang makan di ditu. Tapi aju urang eureun, ulah perjuangkeun ku urang sakemampuan urang. Ngan carana urang bisa ngan sakadar di muludan bae cara Ki Fadli. Ayo bae angkat agama melalui berkat muludan. Ya kan? Lumayan kan? Dakwah aya berkat aya. Oh kan? Rajaban hayu. Tapi kan manfaatna aya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ieu teh geus sabaraha taun Amerika teh neangan kelemahan-kelemahan Indonesia. Nyanakan ngabogaan target anu mal bejakeun kula target aya 3 target di Amerika anu diterapkeun di urang can berhasil hiji aja. Kesulitan untuk Indonesia. Nu dia begitu diteliti. Ieu kiai salafiyah. Lillahi taala lain berarti kula aya di salafiyah lain. Kiai nu matak di modern-modern kan melalui negara. Supaya kayak kurikulum bisa kabeuli ulah ngomong caus ya kudu au. Kiai ieu mah cau. Au. Cau. Au. Oe. Eta. Untung Jawa Timur masih keneh salafiyah loba. Jawa Tengah lain ngahinakeun ka yayasan lain mangga bae kepinteran aya di nyana hebat. Mun eueuh nyana atuh nagara deuk kumaha ngan target mun hayang nyaho Amerika moal bejakeun jerona. Seperti ieu lah. Bandung masih keneh alhamdulillah loba salafiyah. Teu meunang misalna komo Banten mah bohong. Ieu mah daerah salafiyah bener Banten mah tuh bari korupsina gogol ada jasa. Sial negara santri korupsi menjadi-jadi. Waduh LGBT loba jasa deui. Ya Allah, anu sok jalan apem teh naon ngaranna? Naon ngaranna? Ngomong tolol. Di Banten loba. Allah dari BTS, ublak, jablay, ambalaya. Aduh, cek ieu sia nyaho aing cak sia. Nah, iyalah. Wa dzalika huwal fawzul azim. Jual beli model ieu nu meulina Allah, pake meulina sorga. Nu ngajualna mukminin, nu dijualna awak jeung harta. Beuh,
ieu mah perdagangan teh al fauzul azim. Tapi ieu sebenarnya ngamanan kitu teh teu meunangan supaya kaharti kuno bodoh. Ieu teh tamsil, berjalan sakumaha tadi tamsil ya. Jadi make majaz angel. Jadi supaya oh kos kitu. Perdagangan nama melalui jihad melalui tansil. Perdagangan geus kaharti ku urang tapi cek Imam Syihab perang makan aya usum di mana kejadian kehuruhara mengenai agama karak perang tapi kan teu bisa sakaba-kaba haju urang eureun berjuang tanpa aya komando lain urang nyaho kehebatan perang keunggulan perang keistimewaan perang surga urang sadajan ngembut ku kumaha ge deuk perang jeung saha hayang urang perang lillahi kalimatillah aya musuh aya musuhna aya teu aya komando aya komandona aya urangna di negara urang perang teu pububuh ulah haju urang teu menang ganjaran atuh yeay aya kene jalan keluar untuk mendapatkan ganjaran. Wa minan nas man qarra wajal mubalagh bi annahu subhanahu abbara an qabulihi minal mu'minin anfusahum wa amwalahum allati badzaluha fisabilillah. Nah kuarimah urang boga ganjaran perang tetapi teu perang mana Zukra li ba'di ma syamilahul kalam as-sabiq ihtibaman bihi ala anna ma'na dhalik annahu ta'ala ishtara minal mu'minina anfusahum bisarfiha fil amali shalih wa amwalahum bibadliha fi ma yurdi. Nu akur maknana sanajan teu perang tetapi ganjaran sarua jeung perang dibeli ku Gusti Allah dengan pembelian surga. Naon dia? Ala makna zalik annahu ta'ala ishtara minal mu'minina anfusahum bisarfiha fil amalus shalih. Awak urang mun hayang menang surga dibeli ku Gusti Allah pake ngabakti ka Gusti Allah. Lain perang ja perang mah can usum. Tetapi mengabdikan diri seutuhnya ke Gusti Allah pakai amal soleh, salat dina waktuna nu bener, puasa dina waktuna nu bener, zakat di mana geus disob nu bener, haji di mana urang geus disob nu bener. Ketika aya anu kudu ditulungan pakai harta wa amwalahum bibadliha fi ma yurdi. Gunakan harta orang dengan diserahkan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah nitipkeun ka urang teh harta, deuk dikamanakeun ku sia harta. Pake ku urang ngabakti ka Gusti Allah, masjid dar. Pake ku urang ngabakti ka Gusti Allah, mushola. Pake ngabakti ka Gusti Allah, majlis taklim. Pake ngabakti ka Gusti Allah, pondok pesantren. Sarua paeh surga. Dengekeun ku ceuli sia atulah kedengkul. Sia usaha-usaha bae majelis taklim di gigireun imah sia deuk rubuh di antepe. Deuk ilaha berjuangna. Mushola datang ke keramikan. Harta mah ambalaya dagang ngaler hidung ngetan ngulon mobil salin ganti. Ai ka mushola keramikna kekerepekan. Disiksa sia ku Gusti Allah. Nu paling hebat wa amwalahum bibadliha fi ma yurdi. Kayak kiai bener itu kiaina gas cek orang kiai ulah kudu bingung soal-soal harta abdi nu ngajamin hayang naon dahar nginum geus ulah bingung abdi nu ngajamin abdi nu usahana tah kiai ngajar nu bener tah ngajar nu bener hayang pondok bangun ku abdi majelis salim bangun ku abdi mobil hayang kawin deui ya tuh siapa giliran nu kituna bae haju bae eta bae surga
amwalahum bibadhiha fima yurdi. masyaallah perang can usum merangan saha di negara urang mah ieu teh menjaga kebangsaan NKRI. Ieu bae lakukeun ku urang. Masjid sanu nyekelna ieu kiai anu bener teh kiaina ulah berbau pemerintah tapi teu bagus. Kiai anu bener ieu mah nu pemerintah mah kajeun kena dikocoran ku pemerintah kena bocor ke nerakana. Kapal oyak-oyakan amat sih. Hoi, ipan urang di kasorga oyak-oyakan panas amat cek ini ya. Bocor, barang diamban bau PDI. Kajen kantor mah, kajen urusan nu sejen mah masjid mah jaga ieu jang keselamatan umat. Di akhirat lain di dunia, ulah make PBD, ulah make pajak, ulah make duit urang bae sih yang pengusaha loba. Jangan nyalametkeun urang ke. Teu kuatin teh kiai masyaallah terutama kiai yayasan kudu bae make proposal. Salametkeun masjid-masjid bae mah. Ulah make nu kos kitu ulah. Dah cenah kiai dalilna mana? Leg-leg geus dalil. Capek aing ngadalilan. Pajak teh pajak. Masyaallah sih teh ngerti ka pajak ngaji. Ya Allah, kudu dikitu-kitukeun bae. Awas udang kanyawan sudah. Padahal hengki cenah aduh aing bermasalah ngompol bisa cekeuna ieu. Ngompol sia didinya. Henteu sia daripada ngompol atuh mending hudang. Majelis aing rusak. Ieu keur carita urang endek ka Allah. Jihad kan ieu mah ngaranna. Ulah berbau-bau dunia. Urang maca la ilaha illallah tengah peuting sorangan emang tadi diperhatikan ku Gusti Allah dibandingkeun jeung babarengan masih kena diperhatikan orang sorangan di kamar la ilaha illallah la ilaha eta sorang eueuria paling ujub. Ndeka Allah teh kapan sok dibere ngimpi ka panggih Kangjeng Nabi. Lamun urang hayang ngimpi jeung Kangjeng Nabi kudu dinolkeun. Manis takmala wara'ahu saha jelema anu ngareken sempurna kana warokna asa pangwarokna haroma ru'yati Allah bakal ngahalangan ngimpi ka panggih kula cek Kangjeng moal ngimpi ka jeung kumaha kiai anu aspek anti speaker hajunya anak-anak asa bersih bae tek ceuli datang ka ngimpi ka panggih Kangjeng Nabi ye tarohana ye asa bersih aing moal bisa asa bersih ujubna deh nu make speaker nu make speaker teu waro ya aing ya waro ngarasa sempurna aya ada kamilan si waro ini nganggap dirina waro sebab anti speaker teu ceuli datang ka ngimpi ka panggih Kangjeng Nabi bae Habib Lutfi anu marake speaker ka panggih Kangjeng Nabi ngimpi Habib Ja'far make speaker ka panggih Kangjeng Nabi Gus Dur sering jasa ngimpi ka panggih Kangjeng Nabi. Buya teu ngaharamkeun speaker. Almarhum Abah di dieu biasa bae tapi nyaritakeun ka panggih Kangjeng Nabi ngimpi. Tah rahasiana lain haram jeung teu haramna ujubna. Aing teh kiai. Wo aing batu make speaker. Cangklong mah make. Ujub. Aing eueuh di bae mah TV eueuh speaker eueuh aya HP mah aya di kamar. Moal hayang mahalangan nu bisa ngimpi jeung Kangjeng Nabi mati lo kaya kikituan. Ya Allah ya Rabbi abdi teh kubatur dikiaikeun abdi mah hayang teh ku Gusti ulah ku manusa nyangakeun ka Gusti abdi dibere ilmu lain wa abdi nu Gusti keur nerang-nerangkeun we abdi teh nyaritakeun ieu teh wakil Gusti we abdi mah teu gaduh. Abdi ieu sehat nageh nu Gusti awak abdi nu Gusti roh abdi nu Gusti sadaya-daya nu Gusti ku batur dikiaikeun ku batur dimamakeun isin abdi teh nyangakeun sadaya-daya nu dibawa ka Gusti iwati ka hambaan abdi we Gusti ka Gusti abdi teh hayang we amprok sareng Rasul Gusti kadahanan ku jonghok cara para aulia Allah atuh ngimpi-ngimpi Gusti eueuh anu ku abdi di aku sadayana nu Gusti henteu sama sakali lain ku omong ku rasa nyangakeun sadaya sok maca sholawat teu kudu loba langsung ka
Pendi. Siap. Baca sholawatna kok gitu bau ka ambeuna Pendi. Nol. Urang anu sering maca sholawat teu pernah ngimpi ka panggih Kangjeng Nabi atuh kunaon aya nu perang di Suriah, aya nu perang eta di Israel, Yahudi katembak Yahudi umur 19 tahun. Bawa ke rumah sakit. Berbaring nya di rumah sakit. Reup HS. Panggih jeung nu kasep seungit. Cek nu kasep seungit teh, kenapa kamu cek bahasa orang? Saya sakit. Kenapa? Ketembak. Siapa yang nembak? Mukmin. Cek saya ketembak kamu. Mau kamu saya obati? Sangat mau. Diusap. Cager dina impian. Barang ditanya, ini siapa sih? Saya adalah Nabi Muhammad. Hudangnya anak. Masya Allah cager ketembaknya. Kan Yahudi bisa ngimpi ka panggih Kangjeng Nabi. Langsung dirinya kene nyana ngagerokeun dokter Islam sini. Saya mau masuk Islam, saya datang gitu kan kaget di rumah sakit. Ada apa? Mau masuk Islam. Tuntun saya syahadat. Kaget, punya teliti, tawadu horengan. Yahudi tapi tawadu ngimpi ka panggih Kangjeng Nabi. Di Suriah anu katembak Kristen tah mah katembak dat. Sarua berbaring geus sababaraha poe. Nyanakan kieu ya dina pikiranana. Saya ini ketembak mukmin nu nembakna, orang mukmin. Mungkin ada rahasianya saya tertembak ini. Tidak semata-mata nyanakan sarua kitabna Taurat. Mun kembali kana pembicaraan agama, mun sakurang mah aya rahasiahan meureun ieu aing ketembak ku mukminin teh meureun. Aya naon ieu teh? Teu krepes kapanggih deui jeung Kangjeng Nabi. Ku Kangjeng Nabi diajak ngobrol kieu diusap cager. Langsung asup Islam. Lain hiji lain dua teh di Irak. Ieu kuari anu asup Islam kamari di Baghdad teh tentara Amerika ribuan. Hasil perang Irak ribuan di Amerika anu asup Islam. Kuari di Cina. Di Cina asup Islam, encan Islam di salat. Ngareuplah ka mana bae geus. Asal aya sajadah we Allahu Akbar. Ayo ditanya, udah sadat belum? Ini kenapa mau sholat? Supaya nggak kena corona. Di Cina. Ada suku Islam. Diantep wariku nagarana. Sebab naon? Supaya aman. Ternyata Islam terkena ku virus corona. Teu pernah make masker. Ada suku Islam kuari ini sabar 10.000 meureun ada suku Islam teh komunis, anti agama. Kuari mengenal pakai kerudungnya tadina. Tidak boleh di negara Cina pakai kerudung. Kuari gadis-gadis Cina pakai kerudung menunggu kedatangan Haji Pendi. Daripada sia di dieu teh aku meningkat Cina ka ditu, balik ngaran sia kena corona. Ya Allah ya Rabb, rahasia Allah. Nah, iyalah nu paling hebatnya. Istara minal mu'minin, Allah meuli ka para mukminin anfusahum ka awakna dengan cara bisorfiha fil amali shalih. Urang ngaji ieu teh keur memperjuangkeun agama. Urang salat ieu teh keur memperjuangkeun agama. Urang ieu ngaji teh keur memperjuangkeun agama. Lamun memperjuangkeun agama berarti tentara-tentara Allah. Bah, tentara Allah mending geus sararipit kieu matana. Dan tentara Allah. Wah, tentara Allah. Nah, salat urang keur memperjuangkeun agama kerja di tentara Allah. Puasa urang keur ngaluhurkeun agama Allah kerja di tentara Allah. Urang haji kerja di tentara Allah. Ndeu kumaha teh dibeulina ku Gusti Allah dibayar make surga asal beneran. Ngan waktu geus saeutik ieu nya tingkatanana soleh amal soleh teh aya 3 tingkatan moal kabahas. Harta ustara minal mu'minin wa amwalahum bibadliha fi ma yurdi. Urang dititipan harta pake ngabangun untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sarua jeung perang. Lamun harta dipake perang cara Abu Bakar Siddiq, cara Sina Umar, cara Sina Utsman jeung cara sahabat-sahabat oleh ribuan onta pake perang. Teu beda kuari ge sarua bae. Sarua bae tah tekna tah. Ya Allah ya Rabb. Sarua istara minal mu'minin amwalahum bibadliha fi ma yurdi
gunakan harta orang jangan mencari keridhaan Allah, pakai dalam rangka di dalam bima yurdi, ngabangun nu dipake karidho ku Gusti Allah. Yatim piatu lillahi ta'ala tah. Fakir miskin tah. Santri anu teu bisa meuli kitab balikeun. Aduh cenah kula ngaji mah hayang emah jeung bapa ieu mogok usahana sabaraha sia kepentingan sia sabulan. Abdi kepentinganna cenah 5 juta suruh ngaluhen aing sia atuh. Siapa kelas bos apa kos kitu mah atuh. Tah, 1 juta sia tah sabulan. Pae rasakeun sarua tatekna istara minal mu'minin amwalahum bibadli apimayur. Ieu teh naon ieu ku sebab perang makan kudu aya huru-hara, kudu aya panglima, kudu jelas terlatih dan lain sebagainya. Jangan ku ari perang ya urang momal ka bawa perang. Atuh pareng nyekel senjata lagi salah, momoncongna ka dieu. Atuh dijegerkeun bunuh diri siap. Kumaha Haji Pendi mah geus age edeg-edegan gigieuan tuh. Kuku pesol ka nyana. Awas lu gua tembak ku jeger nyana nu bae. Atuh kudu latihan tolol. Ya Allah, ya Rabb. Nah, iya bae urang mah nu babari. Amwalahum bibadli apima yurdi. Sok. Harta urang pakai ngebanglis, masjid, pondok, janda. Janda siap sih mah. Janda tua. Ya, pak bisa-bisa orang. Pak bisa-bisa. Ieu teh jihad, yakni berjuang melalui perang aya usimna, aya pemimpinna, jeung kudu terlatih urang kuari hayang boga ganjaran sarua jeung perang. Amal soleh tingkatan-tingkatanna bisa urang baheula 2 dibadliha kitu fi mayurdi amwalahum dibadliha fi mayurdi. Urang boga 10 juta 5 juta pake ka masjid. Urang boga 100 juta 50 juta pake ka majelis taklim. Urang boga 1 miliar 500 juta. Mantak naon sih kos kitu teh. Ieu duit urang dikumpul bae di bank atawa di imah emang Allah teu neuleukeun. Sia bolak-balik ka imah bae sa duit sia dipake naon? Awas sia disiksa ku ari. Halaluha sabun wa haramuha iqabun. Je, tapi Allah nyahoeun ka niat urang Gusti. Lancarkeun abdi dagang, abdi neuk bangun agama melalui keuntungan-keuntungan abdi. Allah mah uningan. Paeh sahid. Teu saeutik pedagang anu di akhiratna ka surga. Pangheulaan ka ceceng solamen. Goblok sia. Boga adab sia. Sodakon teh naon henteu atuh. Ya Allah. Teu saeutik pedagang anu ka surga miheulaan kabehan. Masyaallah. Ya Allah, pangheulaan anu asup ka surga pedagang anu liik lai kalimat ini. Nusugi anu badliha fi mayurdi. Taibun al-abidun wallahu rahman 'allama al-Qur'an khalaqal insana 'allamahu al-bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض